ay pamajikan ka mana nya. Iring siya teman tarang tingali na cepuruan siya teman. Pamajikan timuruan ay wasusis. Tayo wahunto na ito variasi ito. Variasi lain variasi merinyu. Abu, mana aja pamajikan tuh alo ya Robi. Termenakan tukang channel. Gusti, nu agung tinggal kapan dia tuh. Oh, aku tukang sosis gitu. Bel itu yang pamana, bel itu kakak kurunya, bukuru. Kadia sete, belku. Cocok yang memajikan si tete deh. Kadia sete, ya Allah ya Robi. Gusti itu banget tidak sesemat. Kalau dewek nungguin lagi nu kelong malah kira ada pengumuman kan kamu itu tadi ada pengumuman dalam pengumuman kasadayana alhamdulillah tua jeung si Abu teh ini teh ngadamel yayasan yatim piatu ieu mah mobil bade anu nyala rumah ka uang jeung ka si Abu kanggo yatim piatu halus tujuan ada duka mana ada jeung betah si Abu eta kan bawa wadah sepetan kan tuh jaya tanya kambangan dan pemegada ramana 10 ya teh alhamdulillah tah ada rodo punten we ieu mah kamu yayasan yatim piatu aduh Allahu Akbar yang tegak bumi Gusti parasihan ya pasihan alhamdulillah telumpat kali itu Gusti bagus kali telumpat tayen deket akeun warene alhamdulillah ayeuna dikeun kali pacarian ieu keun wae dapet keadaan ieu parasihan ibu itu kamu anak yatim piatu kalaresan ya jurusan kalaresan aduh alhamdulillah tuh kali itu aku tuh kemana deui tuh kali itu ka rombongan tuh pamanget lompat saya dari kadang-kadang itu la ilaha illallah bentak saya tuh bagus ulah sok enak di hadapan batur ya dan baik dan berkeadaan ya dulu itu ampun halo halus halo tak iya pemajukan mau diserahkan wanian ya Gusti bagus tanggal kulit banget ya mah dikasih teten tuh kan itu memang kemarin teh aing teh masih keren heula mulai gojang juju tadi itu tuh rombongan pamangkat pager Gusti alhamdulillah pala lager urang dia para rakeurnya alah mana teu kadeu lamun kajodokeun jeung si teten sekali ngajuru meureun genep asal ulah dijodokeun jeung kaum rajin we tuan angkat tuan itu si belegu ngerakeun jaga pokoknya aing teh babak naon lagi jeung tujuh sakali ketau aduh para lontan ieu nyai Allahu Akbar terus katukang gadi itu abu parasihan ya ampun ningali ampun pirapun teh karunya ningali beungeut teh geus ieu aduh Gusti aduh ieu bobogoh teh pan menang ieu jabat sewaeun dibayar
Ya, mata kayak kalau untuk orang sekarang kayak pengarang. Alhamdulillah. Kunaon? Kasih aparna? Rek naon? La ilaha illallah jauh-jauh teh di dia di lomba. Motor ke Singapura atau aing kumaha lempangna. Euy, beda nu hati mah nyarusul teh ge. Tah aya keneh alhamdulillah. Lain pemajikan urang eglahnya kunaon teh. Lepas kumaha beunting seteh? Gusti eta bujur. Gela sih teh. Heup 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 heup. Ya sanuk-sanuk heula. Anu marasian teh Rino. Kamu yayasan yatim piatu. Maneh teh boga yayasan orang teh. Oh, nah yatim piatu teh teu boga indung, Boga bapak. teu boga bapak, teh kabeneran atuh uwa teu boga indung, teu boga bapak. Si Amu teu boga indung, teu boga bapak. Tangke balik ek dibagikeun hatur nuhun. Turun pisan. Aing pisan aya tim piatu. Uwa rek ngibi keur kaul. Boleh bisa teh mau dibuih. Cing seteh. Eta kolot sajit ayo. Ulah sok mangetaun atuh keur mah peuting geus teh. Ayo Amu kita ulah geus urang papan pagi aku tunung kasep guys datang nugelis kesenang tosan ayo Amu urang papan babarengan laloba beureuyeum pisan. Ya iya iya waing cuma perlu dipangku teh. Ae salah lain kan ye. Belum aing urang sia. Nah, pamajikan aing juga pedilodong kan. Pan aing merontong. Rontong aduh ampun. Oh, bulat gering panas. Kamari keuna. Ayo Amu eta ayo Amu urang adeus kanu kasep. Ayo Amu ayo Amu Aing mah digampon teu pamit. kanu kasep. Aduh. Ampun, aing pasti aduh. Beak bujur dewe teh. Bungan. Tunung kasep geus datang hampura buah kasep anak ibu Salim sareng hampura bisi buah lele eta bujur kana beungeut tua atuh. urang lain cakeun dampak sampean hidup